Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 20 genep Maret 2002 masih dina surat Al-Anbiya ayat ke-70 genepna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan jeung kakangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Anjeunana ngadoa idnada nalika nada Nabi Nuh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Doana kumaha lamun saur basa Sunda mah kieu doana teh. Ya Allah, lenyapkan jami-jami nu doraka kaum kami 25.000 urang. Sadayana teu aya nu faham, teu aya nu ngarti kana agama. Ngan anu iman mah salametkeun ya Allah sartana kami. Saur Kangjeng Nabi Nuh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Iraha eta teh kajadianana ming qablu ti samemehna Nabi Lut. Jadi jauh sateu acan Nabi Lut eta Nabi Nuh mah tos aya rasul anu pertama ku Allah dijadikeun. Saterasna. Fastajabna lahu mangka Allah ngijabah. Mangka ngijabah kami saur Allah lahu ka Nabi Nuh. Naon? Dijieunkeun banjir bandang sadayana ancur lebur sadayana hilang kecuali kaum Nabi Nuh anu 83 urang. Jadi pada dasarna anu aya di dunia itu asalna 83 urang kaum Nabi Nuh. Eta ge putrana Nabi Nuh teh ngan ku tiluan. Nyata nu disalametkeun ku Allah putra nu tilu teh kalebet Yafis, Ham sareng Syam. Yafis mah ka dieu ka Asia anu Darmes nu barodas, ari Ham anu harideung ka Afrika, ari Syam nyaeta Semit anu aya di jazirah Arab. Tah eta sareng istrina Nabi Nuh oge disapu bersih teu salamet margi teu ngiring jeung bahterana Nabi Nuh. Saterasa panajjainahu mangka nyalametkeun hu itu Allah ka kaum Nabi Nuh anu ariman wa ahlahu jeung keluargana Nabi Nuh nyaeta anu iman anu tiluan minal karbi tina bencana atawa musibah banjir adimi anu kacida rongkahna anu kacida gedena. Saterasna wa nasarnahum jeung ditulungan ku kami hu ka itu kaum Nabi Nuh minal qaumi ti kaum-kaum allazi anu eta jalma-jalma teh kadzabu ngabohongkeun bi ayatina kana ayat-ayat kami. Nyata jalma-jalma nu doraka. Innahum sanyana ari itu jalma-jalma kanu bukti itu jalma kaum sauin nyata kaum-kaum anu jelek akhlakna anu sauin anu berdosa. Fa agraqnahum mangka dikerem ku Allah dilelepkeun hum itu jalma-jalma doraka ajmaina sakabehna sadayana dikerem ka jalma anu 83 urang anu ngiring kana bahtera atau parahuna Nabi Nuh. Saterasna wa Dauda jeung inget kana kisah atawa hikayahna Nabi Daud. Saha Nabi Daud teh eta teh raja di Bani Israel waktu sarita raja ongkoh Nabi ongkoh. Jadi eta teh mantuna Tolut margi diangkat mantu teh kapungkurna eta teh kantos ngetepe pan Nabi Daud mah ahli kana ngetepe. Raja Jalut diketepe tapi kabeulah sirahna terus diangkat ku Tolut janten mantu na Tolut ya Nabi Daud. Saterusna nikah gaduh putra namina was Sulaiman kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ge putra Nabi Daud sami raja eta teh. Idiyah kuma samang-samang sanetepkeun hukum itu Sulaiman sareng Nabi Daud. Fil harsi dina hukuman pepelakan atau tanaman di ladang. Idna pasat samang-samang sadiruksak
tu tanaman fihi dina eta pepelakan gonamu ku mena atawa domana kaum Nabi Sulaiman. Jadi diterapkan saur Nabi Daud geus rampas domana sadayana tong dibikin deui. Saur Nabi Sulaiman ulah dirampas, dicanak we susuna sareng buluna sehingga eta kerugian kegantian engke pasihkeun deui domana anu eta seueur. Jadi Nabi Sulaiman mah kengeng 2 pahala, margi bijaksana Nabi Daud mah kengeng 1 pahala. Wa kunna jeung bukti li hukmihim kana eta penetapan hukum syahidina Allah maha nyaksian. Saterasna papahamna mangka dipapasihan pemahaman ku kami saur Allah kana itu penetapan hukum Sulaiman kangjeng Nabi Sulaiman wakulan jeung masing-masing Sulaiman sareng Daud ataina ku kami dipapasieun ku Allah dianugerahkeun hukman kana keadilan hukum kana menetapkan adilna hukum wa ilman jeung pirang-pirang ilmu pengetahuan wasakharna jeung dilindeukeun ku Allah naon ma Daud ka kanjeng Nabi Daud sareng Sulaiman jibala kana tundukna gunung wa yusabbihna jeung sadayana tasbih wa toiri termasuk manuk-manuk wa kunna jeung sadayana eta bukti fa'ilina Allah nu ngersakeun pada melana nama. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.